kumaha kan proyek anu ditus beres. Alhamdulillah paling sekitar semingguan deui lah. Proyek naon? Tak biasa ngebubut-bubut juri kan. Proyek ngebubut juri. Tak gitu. Oh, terus beresnya teh. Pet gitu. Kalau rasa dia habis hocal nih kan, kau meninggali pujol dulu kali sejarah nanti. Coba ningali. Tinggi. Oh. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu ke si Bapak. Damang Pak, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kamana wae atuh? Ya di bumi. Di mana? Abi di Kararain. Ti kararain. Kumaha? Ningali teh. Mohon. Sareat Pak ditu. Di paling mana kan? Abi kan disebutnya tadi ketik Kararain. Kalau Abi emosi Abi masuk ke kana emosi. Sing sabar. Kan sing sabar. Pemianu naros di mana kan di kain. Sing leres eta teh. Eta leres. Eta socal lereskeun heula naon gitu. Nah, gitu. Oh. Di mana Abi teh Pak Lete di mana Pak Lete? Kieu patanya Abi teh. Ya tadi maaf puntennya Abi teh. Biasa humor lah. Nya. Kamari teh kan Abi teh teu gaduh masalahnya sareng tetangi teh. Teu aya masalah Bapak. Aya sakedih ge teu aya. Tapi Abi ngalungi selalu dirongrong kitu ku masyarakat setempat teh si anu si anu. Padahal Mang Anu kamari teh pas berangkat ka Subang. Mang Anu teh. Tapi masalah teh anu we Nyata teh janten teu enak manah Pak. Tadi teh hoyong aya jalan keluarna. Tapi itu kumaha supaya beres rapi di kampung kan raos ya teh. Nya. Naon Kang. Teu aya Saur Abi ge tadi teh aya masalah. Da kieu saur tatanggi teh kieu. Si anu. Demot ku Abi, Mang Anu teh tes berangkat ka Subang. Ukur 2 dinten di dina teh teu betah. iya teh kan gaduh masalah tapi teh aya masalah. Nya tak kitu teh jadi bingung ya. Polusina kumaha? Jika nama masalah nama Mang Anu ini ke Subang. Sanes kitu Pak teh. Terus kumaha tah? Kan saur Abi ge tadi tatangi. Nuduh. Ngadu kakasahan nuduhna. Si anu cenah Abi teh betah ceuli, teu betah sare. Si anu. Padahal Mang Anu mah terus berangkat ke Subang. Berangkat ka Subang. Kan anu nuduh eta si anu. Tah kitu. Kang, masalahnya nah. Masalah Kan saur Abi ge kamari neme. Teu aya masalah. Teu aya masalah. Nah gitu Pak. hayang jalan Supaya ieu keluarna. jalan keluarna repeh rapi. Nyai ngaranna di kampung lah betah repeh rapi. Urang di jeung tetangga aku. Ulah nepi kan si anu. Mang Anu teh geus indit ka Subang. Kang, masalahna naon? Masalahna Kan ceuk Abi ge tadi eueuh masalah dan geus beres. Masalah manu kamari nu itu teh geus beres. jawabna kumaha eta? Hayang jalan keluar. Tah supaya aya jalan keluarna ulah nepi ka tetangga teh si anu. Sedengkeun Mang Anu geus indit ka Subang. Ieu Kang. Aya lieu. Abi ge gaduh masalah dina socak kapan salarosna. Ieu mah kapan aya masalah. Teu kau ningali bujur lieur. Panon teh kan puguh masalahna Aya kan aya masalah anu ditaros masalah. Nah, justru eta mata kan tadi Abi ditaros. Teu aya masalah. Abi ngajawab teu aya masalah. Ngan Abi teu ngeunah ku tetangga. Komok ku tetangga anu deukeut pisan. Tang teh kieu Kang daungkeun ya. Ari Akang teh diselesaikeun masalah teh. Mohon hoyong aya jalan keluar. Ya, tapi Akang teh gaduh masalah. Gaduh, ngan Abi era ku tetangga. Anu tah eta Pak. Sok Bapak mau teh tos berangkat. Ieu Kang jalan keluar namanya. Tuturkeun. Kumaha? Kang, ieu jalan keluar. Ieu. Tah eta apa jalan keluar sok bereskeun masalah mah ku sia. Sorangan lieur. Asa ka cidat-cidat teuing si teh hirup teh.